Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walidzalika qala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadz zahabi fi sabilillah. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, man azama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandarepeh bae. Wa qala Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidi Muhammad. Kelarnya. Ba'asallahu yaumal qiyamati ma'a siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, man azama maulidan nabi Muhammad la yakhruju minad dunya illa bil iman. Wa qala Syekh Siri Siqti, man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah. Al hadis sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul mukarramin, para segenap alimil ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para pengasuh pondok pesantren
alladzi lam adzkur ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Urang doakeun sasarengan mudah-mudahan para guru urang sadaya nu hadirina ieu tempat mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan panjang umur anu barokah, dipaparin rizki nu halal tur barokah, oge mudah-mudahan dipaparin putra-putri anu soleh tur solehah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kesanggakeun kahormatan ka aparatur pemerintah khusus Bapak Lurah merangkap setapna anu kusim abdi dihormati kalayan pamudah-mudahan Allah muliakeun oge mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaanana, amin. Oge terhormat anu kusim abdi dihormati kalayan dicintai segenap panitia PHBI perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu alhamdulillah ti awal sampai ayeuna berjibaku banting tulang peras keringat demi terlaksana ieu acara. Maka urang doakeun sasarengan mudah-mudahan panitia sing dipanjangkeun umur anu barokah ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Anu boga hutang mudah-mudahan sing kabayar hutangna, amin. Lamun aya panitia nu pamuda mudah-mudahan sing menang jodoh, amin. Anu rangda mudah-mudahan sing payu deui, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tehilap kasanggakeun kahormatan kasadaya jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat, mustamin wal mustamiat rahimakumullah was'adakumullah. Anu hadirina ieu tempat sadayana mudah-mudahan senantiasa urang sing kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, ridona oge, amin. Mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa, amin. Mudah-mudahan urang sadayana hadirina ieu tempat sing dipasian kaistiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kunaon sababna sim abdi para ibu para bapak ngadoakeun supaya urang teh kenging kaistiqomahan ti Allah. Sebab bungah kacida eta hirup dalam dunia lamun urang geus menang dipasian ku Allah istiqomah, dipasian hate istiqomah. Sebab Allah ngadauh dina Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru billati kuntum tu'adun. Dauhan Allah ngadauh saenyana jalma-jalma anu mengaku bahwa Allah Tuhan kami, bahwa Allah nu masihan kasehatan ka urang, bahwa Allah anu maha sagalana, bahwa Allah anu wajib kudu disembah ku urang. Maka yakin eta jalma ketika sakaratul mautna bakal diberikan ku Allah Subhanahu wa taala kabar gembira. Malaikat bakal menghampiri eta si jalma membisiki kana telinga palih katuhuna, ala takhafu wa la tahzanu. Wahai masyarakat Babakan Bandung, khususna panitia Maulid Nabi, ulah sieun ulah risik. Kunaon sababna? Sabab kaula aya di dieu nalika malaikat ke di alam kubur nanya, geus kaula anu bakal tanggung jawab. Alhamdulillah. Bahkan Allah ngutus malaikat Jibril ka jalma anu istiqomah di dalam menjaga keimanan dan keislamannya. Nanti engke ketika dicabut nyawa eta Jibril ngangkatkeun jangjang anu belah katuhu, dibeberkeun gambaran pitempateun manehanana yaitu sorga. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan urang sadaya nu hadir dina ieu tempat termasuk kana ayat tersebut, amin. Dijamin asup sorga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, terhormat ka para qori anu parantos melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang telah dilantunkan oleh qori dua-duana senantiasa menjadikan suatu sumber ganjaran pikeun urang sadayana khususna pikeun pembaca, amin. Oke, anu kusim abdi dihormati
Bapak Muqassimul Auqat pemindah waktu pengatur acara anu parantos masihan waktu kasim abdi dina waktos ayeuna kangge ngiring cumarita walaupun hanya saala kadarna. Mudah-mudahan aya hikmah tur barokah malah mandar ulah aya fitnah pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah was'adakumullah. Kama qala pantun, los pantun, enah pantun, menang pantun, moal marah, buah kopok, buah kopi, buah gedang di sepanan. Cakep cenah Mang Jali. Ulah poho urang ka Gusti insyaallah dirahmatan. Amin. Buah kopok, buah kopi, buah gedang keneh di sepanan. Ulah poho urang ka Kangjeng Nabi insyaallah di syafaatan. Amin. Buah kopok, buah kopi, buah gedang di sepanan. Ulah poho urang ka para guru ngaji insyaallah di pagahan. Amin. Buah kopok, buah kopi, buah gedang di sepanan. Para ibu ulah poho kasalaki lumayan purah nangkepan. Amis-amis nangkang ora dipesek aya geutahan. Gelis-gelis rangdang ora ngalehek aya lehoan aya. Para hadirin rahimakumullah, satajana sim abdi raskeun kana ieu cariosan sim abdi bade nepangkeun heula nami abdi teh Yana Sudiana, berasal daripada Kampung Parung Kokosan. Tadi disebutkeun Pandeglang, bener eta kabupaten nama. Ngan anu abi hayang seuri tadi Kampung Pandeglang cenah. Lamun Pandeglang kabupaten, abdi mah ti Parung Kokosan. Bisi aya nu kaditu ka Parung Kokosan taroskeun bae nami abdi bade mampir mangga nek ngopi dipasian ku sim abdi insya abdi ka dieu para ibu para bapak para kiai sanes arek mapatahan sanes anek magahan tapi ka dieu teh abdi seja silaturahmi ka para guru ka para sepuh ka para jamaah sadayana. Kunan sababna sebab eta silaturahmi teh ganjaranna luar biasa, nya dipanjangkeun umur, nya ditambah rizki. Urang hoyong teu dipanjangkeun umur hoyong. Hoyong panjang umur hoyong. Batur paeh maneh hirup keneh hoyong. Nek sanu ngubur. Urang ngadoana ka Allah ibu ulah salah doa. Kadang-kadang ibu-ibu eta ngadona sok salah. Sosalawatan beki jali sok salah eta. Saking semangatna pan sosalawatan tadi gurukeun heula ka guru ngaji atau lo masoli salatan we Kalimantan ka dituna. Teh ibu-ibu tah matakan ibu-ibu nu hadenya gurukeun urang ngadoana ka Allah supaya urang teh panjang umur tapi panjang umur anu barokah kitu ngadoana. Amin. Sebab naon para sadayana khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Pang bagus-bagusan manusia nu hirup di alam dunia yaitu jalma panjang umur tapi bagus amalna. Mudah-mudahan urang asup kana eta. Amin. Sabalikna cek Kangjeng Rasul wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Panggoreng-gorengan manusia nu hirup di alam dunia panjang umur sampai 100 tahun pagaweana ngun ukur gapleh be gapleh aya geus kolot main selot aya nini gaya main selot polongo gileng mah atuh nini mah ulah nya nu hade dijali eta kiwari zaman main selot di abdi aya nu katipu sampai 80 juta saepna ge naudzubillahi min. Bejakeun ku kiai bahwa main selot eta hukumna har sebab jud abdi telok kadenge unggal ceramah telok kabahas main selot bejakeun eta main selot hukumna haram kunaon sababna didinya aya masalah tipu menipu. Lamun bahasa santri mah aya tipeng menipeng apal matakan geus pamuda ti ayeuna mah eureunan main selot pamajikan malam Jumat ngesadang dan manehana masih kene ngomen HP kieu be. Aa nek moal kieu bae. Nek moal ngesadang dan kieu bae. Eueuh. Kunaon sababna ku masalah selot nu kumaha bae eta selot. Matakan hayo dina acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina malam ayeuna robah ku urang
anu tadina kurang ibadah tingkatkan ibadah, anu tadina urang kurang cinta karena Kangjeng Nabi tingkatkan cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para sadaya dina bulan Maulid di mana diayakeun acara Maulid benar teu? Walaupun aya nu ngomong Maulid bid'ah, Maulid haram, ari ngariung beuki. Pan ngabedil eta nu kitu eta. Bener teu? Aya nu ngomongkeun Maulid bid'ah dolalah wa kullu dolalah binar, ari ngariung besek hayang panggedena. Pan teu kaharti eta ku otak urang. Oh, Masya Allah. He, Kangjeng Nabi geus nyarios. Ya urang kikieuan moal mantak aya acara doang kieu lamun teu aya parentah tiba dituna para sadaya. Mana di antarana tadi Nabi ngadauh, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyam. Saha jalma anu ngaharayakeun kana kelahiran kaula, ngagungkeun kana kelahiran kaula, yakin dan dipastikeun eta jalma engke bakal menang sapaati kaula. Alhamdulillah, ieu urang nu hadir ibu bakal menang sapaati Kangjeng Nabi. Untung tarugi? Untung naon sapaat pertolongan fungsina pikeun jalma nu doraka. Ari urang jelema bener teh jalma doraka ieu. Mulai ngaheurasan kieu ieu. Di hayang kumaha yang ngajina ya? Hayang heuras. Burungnya nangtung tadi yuk. Nangtung. Siap sajam? 2 jam? Sampai jam 3? Edan. Nggak jam 3 ya ngaji, ngaji sare. Bener tuh Pak. Urang mah perlu karena syafaat, sebab urang hirup ieu loba kadoraka tibatan ibadah, betul? Ieu hate urang coba ge rasakeun ke urang. Dibandingkan tapakur ka Allah, dibandingkan zikir ka Allah, ieu urang loba hasud ka batur, loba sirik ka batur, loba iri ka batur. Bener teu? Tatangga meuli motor, wah saya tak menang ngahutang, atuh jor teuing batur ngahutang ya kabeuli dusun. Bener teu? Urang mah kitu, tatangga neuleuh baju ibu-ibu bagus, mulai hatena leuh kredit jor teuing. Eta naon fungsina tah coba ge hirup urang dalam 24 jam lamun diperhitungkeun hirup urang ieu loba keneh kana doraka, loba keneh poho ka Gusti Allah, tibatan urang inget ka Gusti Allah termasuk nu ngomong. Teu munafik abi ge komo budak keneh komo tenal nu hurung-hurung ha. Bo ka kieu gawe beungan. Gila ini. Aro Ki Jali salah ngondang ya, jelema edan dewan. Aro pendak jeung Ki Jali, alhamdulillah pendak muna mah eta saperjuangan tukang mabok Ki Jali meta lamun buat mobil. Abi bingung bah sabarana mereka dia bingung tempat guru-guru si Abdi tadi cek abi nyecahkeun naon Ki Jali ya geus ceng sakapanggihna bae kumaha Allah bae cek bener ya geus nama kumaha Allah bae lah. Urang butuh kana syafaat eta di padang mahsyar ibu-ibu keripu pan loba kayak nyaritakeun lamun di padang mahsyar jelma eta kacaahan ku kesangna bener aya nu sumut tuur kesangna anu sumut bujal anu sumut dada tadi dinya lah fungsina syafaat para sadayana panas anu luar biasa didinya tah bakal datanglah syafaat Kangjeng Nabi pertolongan termasuk ieu tenda-tenda bakal nyafaatan ka urang. Inilah ya udi ufi lal fa'ilin dauhan Allah aing moal mantak nya-nyakeun kana pagawean amal ibadah manusia nu dilakukeun keur waktu dalam dunia. Mantakan setiap perkara nu dipakai diuk dipakai ibadah bakal jadi saksi penolong engke urang di padang mahsyar. Amin. Amin. Ieu panitia ripuh masang tenda iuran jeung sajabina ulah risi sanajan diomongkeun sanajan dicaci sanajan dihalangi tetap panitia maju terus. Siap. Ulah mundur nu ngomongkeun madat Abu Jahal mah teu ditu gaya bae ya. Panitia bah biasa diabi mah RT eta nu ripuh. RT. Di dia sok RT teh sanu nyalareta. Mentakan abdi mah ngadoakeun ge sok pangheulan ka Bapak RT, ka pemimpin mah. Palurah kadua sok. Kabar palurah ya. Ampura. Sebab naon pangripuhan RT mah muludan diabi ku RT. Rajaban ku Pak RT, nyalar masjid ku Pak RT, pangajian ku Pak RT, cek pokona mah teu asup ka surga bete, pokona mah mamarahan di ditu. Ai bisa mah. Atuh aku nyanda sana
Ya Allah ya Robbana nyalar kau ngal ibu-ibu banyak kali itu nyalar ibu-ibu muludan dasar pan ibu-ibu pagawean kalih nyumput aya nu kitu kalih nyumput pan ibu-ibu mah aya nu kitu aya belah mana jelemana atuh yang digotong di kalaut kena naon hirup teuing ay geus ya Allah ya Robbana ngaribeutkeun alam dunia nu nek diagungkeun nabi urang tingali Muhammad mim maujudul khalaik bisababi laulaka lama khalaqtul aflaq kan lamun teu karena anjeun Muhammad moal aya ieu urang di dieu moal aya mun teu aya Nabi Muhammad moal aya alam dunia moal aya 7 lapis langit moal aya pengisi langit dan bumi moal aya lamun teu aya Kangjeng ku sababna ayana Kangjeng Nabi porojol urang ieu ayana kunaon sababna sabab seluruh makhluk diciptakeun ku Allah tina nur cahaya Kangjeng Nabi besar Muhammad makana lamun dipenta iuran muludan gararati keneh eta jalma nu kitu ngaranna teu bersyukur naon cenah teu bersyukur nu diagungkeun Nabi urang ditanya hayang ka sorga hayang menang sapat hayang iuran telok pan lieur eta cek abingkan bawa ke rumah sakit jiwa nu kitu mah kunaon atuh yo ngabejaan abi mah bah kanu sok garati ulah sok kalilieur panitia matakan panitia terus teuing anu daek atuh jor teuing anu henteu doakeun supaya menang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala sebabna ajaboro urang panitia Kangjeng Nabi ge teu ngabogan taufik hidayah mah bener iwal ti Allah Subhanahu paling ge urang mah para guru para kiai ngadoakeun nu doraka ya Allah mudah-mudahan dibere taufik hidayah paling gitu wungkul bener teu teu para sadayana untung urang boga Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untung para ibu jadi syafaat nu pertama bahkan cek Kangjeng Nabi man anfaqo dirhaman fi maulidi saha jalma anu ngainpakeun hartana sadirham dina kelahiran kaula dina ngagungkeun kelahiran kaula maka sarua jeung fakaan nama anfaqo jabalan minad dahab sarua jeung nginpakeun emas sagede gunung Uhud hayo tapi ku garati kudu nama kieu kudu nama ieu mun anu sugih celuk panitia ka dieu aya ieu mulun geus menang sabaraha ieu waduh cek panitia karake menang 3 juta aju kieu ti mana ti Pandeglang tapi di parongkosana cenah kitu tah cek nu sugih teh ulah ngisin-ngisin aing dia ja aing di dieu pangsugihan pangbeungharan ulah ngisi-ngisin aing jamaah ulah sampai teu kaberkatan kiai ulah sampai teu karokoan yoh tinggal 5 juta kudu nama kitu kudu nama akur ieu mah kadang-kadang di belah ditu tapi nya teh belah dieu mah keke akurkeun urang akur tante di belah ditu biasana nu sugih eta sok hayang akur jeung nu biasa belah ditu tapi na batur 100 mana ge 100 aya nu kitu aya tulah aya bae sab cai ti ditu palida kabinwangan ka dieu pasti aya lah nu karitu mah benar ya Allah ya Robbana ibu gede ganjaranna matakan urang hayo tahun hareup mah kuduna mah ibu-ibu dipangheulan ieu ibu-ibu nu nyalar kuduna mah yo kunaon sebabna sebab ibu-ibu eta anu paling diangkat derajatna ku Kangjeng Rasul adalah punten ibu eta ibu-ibu satu acan Rasulullah jadi utusan eta ibu-ibu doang tempe doang pindang dijual dibelikeun colok kuno ieu colok kuno itu hayo dibeli heubeul tapi santosna aya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu diangkat derajatna teu tanggung-tanggung aurat nagi ibu-ibu beda jeung lalaki bener lalaki mah ukur di antara bujal jeung tuh tapi ibu-ibu kulu jasadiha sakabeh badanna ibu-ibu mah aur bahkan ibu-ibu ieu lebih hebat derajatna lebih tinggi derajatna 3 tingkat dibanding bab ibu-ibu yo nu kudu nyaan takkan wajar heunya ibu-ibu kudu semangat eta da beta bu bah lamun pangaosan sok nu rame ibu-ibu meureun inget kadinya talanya inget kana dimuliakeun ku Kanjeng Nabi takkan wajar di mana ge anu rame masuk ibu-ibu pangaosan anu rame ibu-ibu ondangan arisan Bang Emok haram eta
aya di aya aruh teu kaharting ya abi mah kieu panitia ngajina dibejakeun bae sabodolos nek diondang sabodo teu diondang sabodo aya geus nek kumari hukum kitu panu ngarti mah teu dibejakeun doraka aju urang kana raka burung teu hayang atuh heueuh aya mun ditu ge bang emok haram eueuh cek abang keliling aya bang emok teu kaharti abi ge masyaallah coba jauhan ya ingatkan ibu lamun orang usaha nyandak tinu kitu geus yakin usahana moal jalan moal yakin dapat dipastikan moal moal dibarokahkeun ku Allah moal buktikeun beles loba nu bangkrut loba matakan geus eureunnan jauh urang muludan imam muludan unggal tahun aya nu kitu digarasan bae bener teu hayang boga anak soleh aya parabna tinu kitu akur atuh mal soleh-soleh pantesan anakna nyabok ka kolot pantesan anakna ngagetak ka kolot kunaon sababna barang daharna teu dipikirkeun halal jeung haramna abi pernah ngobrol sareng abuya di pagahan ku abuya mun pasir bahasana kieu cek abuya ceng ulah sok resep kana barang subhat lamun geus resep kana barang subhat engke bakal resep kana barang makruh lamun geus resep kana barang makruh engke bakal resep kana barang haram bau cekula aing menuk makruh sep rokok di matan bae peuting habek jengkol habek heuh nya abuya mah kadinya bah masya Allah luar biasa eta senep kana hate cek batur maing kiai cek batur maing ustad nu makruh di hembat keneh kumaha ai tunduh tekanan bah kita ngaji tengah rokok tunduh ieu hayang mah hayang ngarokok ku isin bae teu boga adabnya dulu cenah kiai sombong dah ke ceramah ngarokok atuh kumaha ceramah bari ngarokok ngaweuh kenah teh para sadayana eta cek Kanjeng Rasul tingali Abu Bakar Siddiq man anfaqa dirhaman sajalma anu nginfaqkeun hartana sadirham kana rafiqi fil jannah eta jalma urang nu hadir dina ieu tempat bakal babarengan jeung Abu Bakar Siddiq di mana di surga amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal lah kudu ato tingali Utsman bin Affan para sadayana Abu Bakar Umar cek Umar man adzoma maulidan nabi saha jalma anu ngagungkeun kana maulid nabi faqad ahyal Islam sanyana eta jalma budak babakan Bandung panitiana eta sarua jeung ngahirup-hirup agama ieu urang kikian bah eueuh nan cek paribasana nan teu nganggur henteu ieu urang kikieuan aya panu ngomong ladak cenah mulen di rame-rame teuing cek saha ente nganggur urang kikiran ibu naon ieu ngahirup-hirup Islam nembongkeun siar ka umat-umat yang supaya batu resepeun nembongkeun ngenalkeun kanu jadi anak-anak urang pan anak urang nanya ngabring hayu ceng urang kanu muludan mak naon cenah muludan pan nanya kitu lain atuh muludan cenah naon muludan jual bapana muludan eta nek memperingati lahirna nabi urang aing nabi urang sahama tuh ke bapak dia aing mah teu nyaho cek bapana teh nabi urang teh nabi Muhammad Muhammad bapana sahama bapana teh Abdullah ibuna sahama tuh bapak dia deui bapak dia mapaleun bapak ibuna teh Siti Aminah ai dilahirkeun di mana mah di Mekah wafatna di mana mah tahun naon mah tahun bisa tahun kebo tepek-prek tahun kebo masa sate tahun gajah kunaon disebut tahun gajah ku sebab pada waktu harita bah 50 hari lagi sebelum Rasul dilahirkan Abraha nek nyerang kana Baitullah anu aya di haram Mekah betul 50 poe deui maka tidinya lah ditembongkeun mantakan ieu ayat asbabul nuzul tagen alam taro kai papa asbabun nuzulna eta 3 serangkai oknum edan SOE serangkai oknum edan polongo Abu Jahal Walid bin Mughirah sareng sadai Nador bin Haris boga anggapan bahwa Nabi Muhammad teh teu boga kaistimewaan maka dijelaskan diturunkan ayat tersebut aja borong geus lahir Nabi Muhammad
memeh lahir nage Nabi Muhammad geus boga kaistimewaan mana kaul anu sahih 50 hari Nabi Muhammad dilahirkan eta pasukan gajah nu dipingpin ku Abraha nu panggodean nu dibuatan ku Abraha yaitu ngaranna Gajah Mahmud eta nek ngahancurkan Mekah maka Allah ngutus manuk mana alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi tab wa arsala alaihim tayran aba tarmihim bihijaratim min sij faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apal dibabetan ku manuk eta mawa batu tina neraka jahanam, manuk mawa batu tina neraka. Pertanyaan pamuda Kiai cenah neraka lamun di eta batu tina neraka ditetelkeun leutik sagede siki pangletikan kana inung suku nu muajrot polo pan eta manuk teu paeh atuh pan eta mah geus diizinan ku Allah bener teu diizinan ku Allah pan neraka panas teu neraka heuy neraka panas teu cek saha pernah ka ditu panas cenah ge ada can dia endung tayang amat ke neraka orang hayang kana surga bener tuh tinggalin Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan ka neraka bener tuh tapi Kangjeng Rasul teu panaseun kunaon sebab aya izin aya ridho Allah manuk ababil ge sarua ibu mawa batu tina neraka dibabetkeun kana eta gajah teu beda eta gajah teh lir ibarat daun anu didaharan ku hil tinggul epak ngen eta mata Gajah Mahmud memeh kaditu ge geus kabur ti heula anu mawa Abraha teh kabur ti heula salamat nu eta mata eta gajah sadar ngaranna eta tah gajah sadar mah kitu ieu endung bakal picilakaeun ieu lah kaistimewaan makana disebut tahun gajah para sadayana jadi urang ieu hadirna dina waktos ayeuna yaitu munguhna mah keur mieling kana lahirna Kangjeng Nabi ngen nu hade ibu bapa di abdi mah aya nu haliwu musola ieu mah ngomongna maulud ngomongna belah ditu musola maulid ku maulud ge haliwu ki aya tah jadi aya nu haliwu cek deui maulud itu maulid akhirna pasea cek abi haliwu teuing nu kitu ieu kunaon sababna atuh lamun maulud pantanyakeun ka guru urang lamun maulud isi maf'ul berarti lamun ngomongkeun maulud isi maf'ul inget kana Kangjeng Nabi nu dilahirkeun inget kana Kangjeng Nabi natah berarti lamun ngayakeun acara maulud najan bulan silih mulud geh endah ba najan bulan Rajab geh endah ba selain daripada bulan Rabiul Awal acara maulud mah silahkan sebab naon wajib urang kudu inget kana Kangjeng Nabi unggal po buktina wajib maca shalawat kana Kangjeng Nabi dina tahiyat sabaraha urang nu wajib eta 5 kali bener tuh lamun maulid berarti isim zaman hari waktu kelahiran Kangjeng Nabi besar Muhammad iraha tanggal 12 Rabiul malam Senin ulah malam Salasa deui malam Senin para sadayana mantakan hebatna Kangjeng Rasul mah ibu lahirna malam Senin wafatna ge malam diutus jadi nabi ge Senin Kangjeng Rasul mah urang mah tekanan lahir poe Rebo poe Sabtu tapi Rasul mah hebat tuh Senin lahirna wafatna ge dinten Senin ya Allah ya Robbana mantakan nu ngomongkeun ka Nabi dah ulah jauh-jauh dalilna tingali dina fikih bahwa disunahkeun urang puasa Senin ketika ditanya ya Rasulullah kunaon ieu Senin kudu puasa cek Rasul nu mantap kudu puasa poe Senin karena dina poe Senin teh eta waktu dilahirkeun kaul jadi Rasulullah geus memperingati kana kelahiranna dengan cara puasa ari urang selaku umatna piraku nek mepohokeun kana Kangjeng Nabi dora kaamat ti urang bah bener teu ya Allah ya Robbana hayu urang setiap mulud ramekeun muludan tahun hareup leuwih rame deui ngondang kiaina ulah ti Pandeglang ti Jakarta siap panitia siap ti Jakarta ngan kula ke pindah heula ka Jakarta ka dieu kitu nya atuh karena politik ieu kitu bah
ya Allah ya Robbana tingali Utsman bin Affan saha jalma anu ngainpakeun hartana cek Utsman bin Affan eta sarua jeung ganjarana maot dina kalang perang. Itulah perang Hunain jeung perang Badar. Ya Allah ya Robbana gede ya cara muludan. Bahkan Ali bin Abi Thalib nyaritakeun yaitu khalifah anu terakhir, khalifah anu kaopat, pertama Abu Bakar, kedua Umar, katilu Utsman, opat Ali bin Abi Thalib. Cek Ali bin Abi Thalib saha jalma anu ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman, moal mata kaluar eta jalma tegasna moal maut kecuali mautna nyandak iman. Mantakan ieu fungsina di antara guru nyaritakeun ngayakeun maulid yaitu di ziyadatil iman pikeun nambah-nambah keimanan, di ziyadatil iman pikeun memperbaharui keimanan. Aju munah mah urang keur dikompa bah. Dikompa jaban ge lamun teu dikompa malah melendung heuh. Urang boga anak kan ku dikompa. Boga anak bener tuh. Kumaha kitu? Kudu dikompa iman urang ge supaya naon? Supaya lintuh iman urang bah. Sebab iman urang mah selaku manusia qad yazidu wa qad yanqus ibu. Kadang naik, kadang turun benar. Iman urang mun keur ibadah eta doang keur kieu ya munna nya. Beuh keur naik ieu munna ya. Om keur marhaba. Ya, beuh mun dicalangap-calangap demi alis. Eta huntu dasar huntu palsu coplok. Ku semangat. Jor teuing ulah melu nu kitu eta keur naik munguna mah ke lamun keur doraka tah iman urang keur turun eta ibu. Lamun ibu-ibu keur nyarekanan salaki keur turun eta iman. Aya dia sekerkan salaki aya eta keur turun makana digodog dina bulan muludan yo supaya iman urang naik. Anu saterasna hikmah daripada urang kukumpulan kieu bah naon lil mahabbah karena urang cinta ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah urang cinta kana Kangjeng Nabi sing padahal Nabi mah geus cinta tiba ditu ka urang selaku umatna. Bahkan keur arek maot eta Rasul merindukeun umat, merindukeun urang yo budak babakan Bandung sampai kokonoan kana Ali ka kuping cek Ali teh dina terakhir mautna Kangjeng Rasul ka kuping ku Ali bin Abi Thalib bahwa Rasul teh nyarios ki ummati Ali jaga umat Ali umat nu hade Ali. Rasul sayang kanu jadi umatna memeh urang sayang ka Kangjeng urang macan lahir Rasul mah geus sayang ka urang yo ka budak babakan Bandung. Alhamdulillah. Bahkan tingali dina hiji kita bicaritakeun ketika Rasulullah arek dicabut nyawa datang malaikat malakal maut Ijrail ngaranna ditaros eta malaikat maut ku Kangjeng Rasul. Cek Kangjeng Rasul he malaikat maut ai anjeun ka dieu teh ieu arek nyabut nyawa apakah arek jarah? Kaula ka dieu cek eta malakal maut arek jarah sakaligus nyabut nyawa anjeun. Eta geh idza adzin tak lamun ajeun izin mun anjeun los ari telos mah arjiu bala kabalik deui kaula mal tulus nyambut anjeun. Kumaha mangga malaikat ngeun kula nek naros ai Jibril di mana? Jibril mah cek eta malakal maut di langit kahiji. Kunaon coba tah ka dieu cek Kangjeng Rasul jeta Jibril telok eureun-eureun telok pisah-pisah jeung kaula kiwari munya kaleh ninggalkeun kaula teangkeun heula malaikat teangkeun ku malaikat maut para sadayana Jibril aya naon cek Kangjeng Rasul ge hayu ka ditu. Datanglah eta malaikat Jibril langsung harita para sadayana mulai dicabut nyawa ngeun cek Rasulullah Jibril muhun jungjunan naon pangbubungah kaula ieu kaula nek dicabut nyawa cek eta Jibril aya salam ti Allah wahai Muhammad. Naon salamna? Kiwari neraka geus ditutup pintuna kabeh ku Allah. Laju sorga geus dibuka kuari pintuna ku Allah kabeh dilebarkeun. Malaikat geus ngabaris di langit, bidadari geus tajayun geus sadangdan kiwari yaitu menanti kedatangan. Alhamdulillah Jibril bunga kaula ngeun kaula tacan tenang ieu hate Jibril. Naon deui Kangjeng? Ai pangbubungah pikeun umat kaula teh naon? Tuh mikirkeun umat. Kangjeng Rasul mah
lain maut Rasul nek maut nu ditanyakeun lain anak lain pamajikan ari urang mah pan lain nek paheta anak king geura karumpul kabehan aya naon abah geura ka dieu mana si botak si pengkor si gundul si jambrong si koboy aya si koboy geura kumpul ka dieu aya naon ceng i abah geus lain deui rarasaan ieu geus bah sing euling bae ka Allah sing euling atuh ya engge euling ieu kiwari ge aing nek wasiat ka dia kakabehannya hiji ulah sok parasea lamun aing geus paeh bah doakeun bae kadua eta sawah anu belah dinya ulah dipasinikeun nya kunan gitu bah nu boga batur eta polong mah urang mah kitu bener teu pakaya bae tapi Rasulullah mah anu dikhawatirkeun anu diingetkeun umat naon pangbubungah pikeun umat kaula wahai Jibril dijawab ku Jibril salam ti Allah Muhammad moal asup sadaya nabi dimulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam terkecuali engkau yang terdahulu masuk ke sorga alhamdulillah jeung moal asup sadaya umat Muhammad dimulai umat Adam, Idris, Nuh sampai ke Isa terkecuali yang pertama masuk ke sorga di golongan umat adalah umat anjeun Muhammad alhamdulillah ieu urang umat terakhir ya umat terakhir tapi asup sorga nama pangheulaan nanti atoh berkat saha eta berkat Nabi Muhammad Nabi urang Nabi Muhammad mah leuwih cinta ka urang tibatan urang cinta ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Robbana deuk mulai dicabut eta ruh mus mulai kana tuur nyeri amat ya Jibril dicabut nyawa Masya Allah eta Jibril ngabalir cek Rasul Jibril nan hewa kumaneh lain Rasul lain abi hewa kana anjeun tapi abdi teu kuat sang kekasih dicabut nyawana meringis kesakitan abdi teu kuat nempokna jungjunan teu kuat Kangjeng Rasul nu dimaksum dijamin ahli sorga dicabut nyawa masih kene ngarasa nyeri ibu bu cabut nyawa nyeri teu henteu nyeri cek saha cenage cek Nabi Idris alaihi salam pan eta Idris mah bah CS eta jeung malaikat Ijrail pan tinggalna kisana gen jalan-jalan segala pan ka sawah ta Idris jeung malaikat Ijrail siapa yang dicabut nyawa hayang ngarasanan ka sorga heula pan dicabut nyawa ku Ijrail set ni celaka pulita meni nyalakap bari mulita ngelel ku nyeri-nyerina dicabut nyawa sot beharita waktu eta Ijrail meni gogorokan ya Allah balikeun deui CS abdi ulah paeh lolos imlalagan doang Gusti oh dampai lalagan can dibalikeun deui hirup deui ta ijeunana Idris teh geus hirup ditanya boy bahasa urang nya kaca sieu kumaha boy eta cabut nyawa nyeri ti boy anak haji kumaha bedul lamun mudak ditu eta nyeri panjang amat ayo ku nyeri cek eta Nabi Idris ki bahasana andai kata eta embe hirup dilaan kulitna dibeset kulitna tapi hirup keneh embena eta 1000 kali lipat doang embe nu dikuliti keur hirup 1000 kali urang hirup keneh di ala kulit coba ge keur sakali lipat nyeri tah henteu nyeri urang mah ku kamarang ge mewek bener teh kamarang gede keneh inung jempol urang daripada kamarang bener cerik ieu mah dicabut nyawa cek Nabi Idris nyerina teh 1000 kali lipat embe hirup di ala kulitna Masya Allah iya bah atakan kudu sieun teh kana maot kudu sing sadar ulah sok abreng ting teh hirup udah cek ngaji gua rarati dong mal paeh bae haye Kang ngaji ke bae cenah sugan minggu hareup tanya haye Kang ngaji ke bae minggu hareup datang ka paeh oh nu adet mata cek bulus licik maneh mah ieu mah jelema koret jelema telok ibadah paeh aju paeh napa ngahliukeun kiai atuh nyolatan hayang panghareupan deui manehna mah
Bener eta bah, eta guru kula ditanya, bah kunaon eta nyolatan mait na kudu dihareup ulah diburi atuh pan salat biasa mah imam kudu dihareup ieu mah imam burian maitna dihareup bahasana kieu lamun diteuneun diburi cenah mait teh bisa nu maling sakitu doang. Bener aya dongeng eta jelema koret yo paeh koretna kabina-bina mantakan ulah koret yo bejan ku bina koret yo ke bisi doang kieu koret aja borok ka batur ka anak pamajikan kasoran ge koret sugi mah sugi dahara jeung teri embe loba kebo loba be lauk asin teri papetek dahara kitu beta mah ku koret-koretna pamajikan ge nguncit embe ulah anakna beceurik getih eueuh teu dipenciteun ku koret-koret suatu saat paeh tas jelema koret dur be paeh geus paeh kumaha pangulupan pamajikan haliu salaki kula paeh sah si koret geus terkenal eta mah kaceluk kaun-aun kakoncara kajana tria eta mah si jelema koret parah jasa eta mah pangpandiankeun waroh aing jelema koret sok nyabok ye jelema koret mah sok hareuras bener bae bah ngobebegang jelema koret paeh ngabebegang hareuras dipandian ku pangulu jeung kiai biasa dek nyaboran cai pas diseboran digosokan karena pangulu coba eta pergi bae tah cekelkeun cenah eta tah sidakepkeun cekelan jeung RT geus kieu bae Pak RT ya bade deui ibadahna Pak RT geus kieu bae eta pas harita poho cek kieu teh pangcokotkeun sabun coba cok sabun tuh atuh kan poho disotkeun bletak we kana RT peduli si koret meni beureum banget RT ampun Pak RT nu adenya lamun anu koret eta ade mandiana sing hati-hati bisi kacabok beres dipandian dibungkus geus dibungkus dibawa ka masjid geus ka masjid gorowok we pamajikanna Pak Kiai Pak RT Pak Ustad jamaah kabeh ka dieu naon ieu embe nu telok dipencit kiwari kula dipencit mending urang babacakan teh ai salaki teh jor teuing koret ieu eueuh ku pamajikan ge geus dipelu mending ai babacakan dur babacakan aya nu edan jol asup ka masjid kadinya pas ka pangimaman ih ditengosanu paeh dibukakeun cek nu edan jasi koret nu edan ge apaleun parah koretnya Allahu Akbar bama kuman ge apaleun eta nya jan nu edan lah berhubung eueuh sasa cek nu edan ku aing mending diasupkeun kana keluung bedug dipanggul diasupkeun kana keluung bedug blus si nu edan anu hees di dinya dek benu edan lah mending aing hees di dieu ngagantian si koret beres ngawadang eta kiai jeung pangulujung kabeh-kabehan tah jamaah tajiah teh nyolatan dok beres nyuratan geus beres sasagalana hayu gotong pas digotong dok la ilaha illallah la ilaha illallah kumata ngeunaheun cek nu edan teh polongo kadengeun tah ku Pak Ustad dah ieu mah hirup nah kadang kowe ngeunaheun cenah lah dedengian dia cenah eta mah dok terus la ilaha illallah pananjak kitu tah nanjak panek nyorosot nakan sukuna tah nojer jadi siragag cek kumaha eta gen nanjak cek RT bener kadang kiai cenah kadang kowe kieu coba colok kuda teh dicolok ku RT sat bede kieu kan jelema nu edan digegel aya meni gecet itu Allahu Akbar dasar jelema koret cek nu edan dia tadi nyabok aing goreng geus ngagegel di dia tamatakan ulah kor nu ada para ibu saudaranya hikmah muludan urang ieu hayu tingkatkeun iman ka Gusti Allah Subhanahu nandakeun urang cinta ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya urang diaku jadi umat Kangjeng Nabi di dituna urang disapaatan supaya urang cicing jeung Kangjeng Nabi babarengan sareng Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikmah nu saterasna mauludan adalah laqad kana lakum fi rasulillahi urang kikian kuda hikmah naon tujuanna meniru akhlak Nabi kiai niru Nabi salaki kudu niru Kangjeng Nabi bener tuh istri kudu niru istri Kangjeng Nabi kunaon Nabi sampai dirarame mentakan kamari guru kula nanya imugni kiana anehnya ari riungan biasa mah cenah eta urang nikahan telok rame eta jamaah aya mulun ku rame cek abdi tu karu
air riungan biasa mah sunatan nu ngondang nage kulah ari ieu mah pan muludan nu ngondang nage Kangjeng wajar ulah disarwakeun antara hebat Kangjeng Nabi jeung urang najan Rasul manusia tapi Rasul mah manusia luar biasa malahu mimus bihin paza ummatuhu bihi moal sarua Nabi mah bah moal aja borotina ibadahna sampai bengkak Rasul mah aya budak dia sampai bengkak ibadah aya tunu sampai bareuh turun aya nu korai paling ge benar teu aya di urang menu ibadah sampai bengkak moal aya tapi Rasul mah geus dijamin ahli surga dosana geus dihampura tapi ibadah terus sampai ka bengkak turna ari urang jelema doraka belum tentu urang jadi ahli surga tapi urang ibadah poho bener teu salat asar di jalan maghrib di jalan keneh teuing cenah bab kodo ieu kitu bae pan urang mah bener teu tailah mantakan Nabi mah beda tina tuangna Nabi mah beda ibu tuangna beda jeung urang keur tuangna bae Rasul mah ku 3 ramo kitu tah 3 jari dikitulah ai urang kumaha dicauk urang lagi disebutna ge naon cauk dekem geus cauk kieu sangu dipereket pan ho meni merakat urat neranteng merakat sangu jadi kecocolkeun kana angeun eta anjing sampai lumpat cek anjing bagong dibabet cenah anjing ieu orang manek dicocolkeun kana angeun eta anjing suudon bae heuh nya ku teu ngaji eta coba ge beda urang mah pan dipereket Rasul mah ku 3 jari 3 huap cukup 1 hari 1 malam Rasul mah masih keneh wareg kuat ibadah ari urang dipereket langsung geplok 5 kali geplokan pan dikurang dihuapkeun kabeuheulan pan heuh delik pan san disalahkeun pamajikan dia cenah nyang huras-huras teuing cek pamajikan lain sanggup kami nu heuras kakak huap kakak segede cumplung bener teu urang mah kudu mangseg bae para sadaya tiru kurang Rasul mamna tong mangseg bangseg Rasul mah makan sebelum lapar eureun samemeh kenyang eta Kangjeng ari urang ngawadang menungguan lapar heula eureuna urang mah geus kana ti korok kejo bener wah dilaan sagalapan salana ge aajlotan heula da supaya ngadedet ka handap diuk deui mulai dahar deui bae nangtung deui lulumpatan jaya keneh kejo jeung lauk teangkeun deui dahar deui bae eta komo ibu-ibu tah masyaallah jadi urang mah kumaha mentakan sok ame dina puasa banyak lain ngomongkeun batur abdi kitu puasa beta urang mah ukur ngagantikeun dahar doang nya ti beurang kana wengi ti beurang mah hodong nu urang banyak datang ka magrib mulai puan ditonjokan kurang geus dikeun puan ambuan deui sotkeun deui hari batal mah henteu makruh eta nya ieu mah puan ditocoan sotkeun deui aya kolak ditetel beh makruh olah wasallallahu Gusti akbar ha eta mah urang manusia mentakan moal sarua jeung Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal sarua tina sarena moal sarua tuangna tina moal sarua nyariosna moal sarua akhlakna moal sarua sabarna moal sarua najan urang boga sabar moal sarua jeung sabarna Kangjeng Nabi moal bener teu Nabi Muhammad mendakwah ka Taif di babetan naon marah Rasul henteu di babetan ku batu ku tai onta sampai keluar darah tina pelipis Rasul naon marah henteu sanu marah Jibril ya Rasulullah naon tah perlu ieu gunung nu aya di Taif ku kula ditimpukeun ka masyarakat Taif cek Rasul ulah gede ambek Jibril mending keneh doakeun Allahumma hdi qaumi fa innahum la doakeun supaya menang hidayah nu manta kitu nyahoeun hayu urang doakeun tuh Rasul mah sampai kadinya kaleh ngadoakeun lamun abdi umpama ceramah ka dieu dibabetan ku masyarakat datang Jibril kiana kumaha masyarakat bokan Bandung bae taulah cek urang saepkeun lamun abdi mah Rasul mah henteu sabarna luar biasa Allahu akbar arek salat subuh Rasul diciduan khoek coh Muhammad khoek coh ngan usap alhamdulillah Muhammad khoek coh alhamdulillah kitu jeung kitu bae
jajal ibu-ibu lamun nek pengajian teh sarwiti pas jileuk teh sarwiti cok ayo nek alhamdulillah haram jadah haram non ben wae dibabetkeun urang mah ngalunjek dia aing meuli wardah sakitu mahalna bari jeung can lunas udah diciduhan coba ge urang mah gede ambek matakan cek Rasul as-sabru awalul ibadah sabar itu awalnya ibadah para serena salat hayang endah salatna kudu sabar nu hade salat ge ulah gagancangan teuing ulah anca teuing deui komo jadi imam mah ya menjadi imam maca surat lagi Yasin sampai kaberes aki-aki meni modar atuh kudu apal kudu boga ilmuna kudu tahu sikon situasi dan kondisi wade ih cenah di Mekah hijab panjang suratna cenah atuh itu Mekah ieu bahkan Bandung bener tuh geus pokona mah gas bae kijali jadi imam geus aing nyaho na pokona dereden supaya gerang geus atuh ulah gancang teuing tapi nanya imam Allah Pak kadang-kadang poho rakaat tuh salat gancang ieu Allah angkogan ku poho rakaat ulah segancang-gancang teuing mah kan eta salat anca teuing ulah ieu mah usolli fardhul mari Allahu akbar balik dak cek makmum atuh beneran geus moal payu ulah diatur ku Rasul lamun jadi imam berjamaah ulah sok lambat teuing jadi imam ulah sok ngalen ulah sedang baik murotal benar tak ya Allah iya Rasul contohan pikeun urang sabarna luar biasa puasa lamun sabar bakal hebat puasa urang ngaji urang lamun sabar bakal hebat ganjaran ngaji urang benar tak eta ngaji pan eta helen leutik-leutik ganjaran eta jadi macan pernah ngadeng eta kieu eta ganjaran anu sejen karak leumpang geus diganjar iwal ti ngaji bener tak jangan ngaji doang karak ngalengkan niat hayang doang yo tetulus ngaji geus diganjar ngaji doang berarti ku gede-gede mantakan ngaji mah sarang heuk bener tuh di musola panu ngaji teh paling nu eta bae nu nek paeh karak ngaji da bigeta he dia abdi eta satahun nu ninggal masyaallah eta jamaah pangaosan geus 5 ieu kiwari eueuh penggantina atuh ngurangan eta urut 30 jadi 5 jadi 25 deui kan ya Allah coba irah dedak ya ajupan urang ge risi mesin kagiliran deui loba amat di setahun sampai 5 he nu ade geus ngaji pamuda yo nu ade ngaji generasi masa depan yah cenah isin kiai ulah isin najan geus kolot terus ngaji mah sampai ka urang maut wajib kudu ngaji supaya naon ibadahna supaya endah puasana supaya endah kudu aya ilmuna bener teu he ibu bapak eta abdi di mamana ge nyaritakeun silahkan sakola telok nyarekanan sakola abi mah kunaon sebabna aya ngomong kipan cek kiai haram sakola kurang haram kumaha teh karti kiai atuh nu haram mah kieu sakolana tah genteng di daharan karak haram eta atuh pan eta mah wadah pikeun ngajadikeun manusia supaya pasantren supaya ngajadikeun manusia boga ilmu agama pikeun bekal ibadah sakola terus ngaji ulah poho kitu tah berang sakola penting ngaji supaya supaya minimal seimbang antara agama jeung umum urang lamun geus jadi umum yo boga ilmu umum ari geus boga aya agama nek jadi presiden jadi menteri jadi nanaon pejabat ke lamun aya agamaan aya reman aya filter ngaranna bener teu moal coroboh teuing ari aya agamaan mah nek nyokot ieu haram bener teu nyokot ieu haram pan aya haroman tah agama mah bener teu ieu pan haraman ieu julget pokona jadi asal beuteung aing bae pokona manusia beuh sabar los batur mah anu kitu aya eta ku sebab agamaan lamun aya agamaan moal para sadayana moal insyaallah moal mentakan hayu pamuda ngaji bisi imam di hiji tempat bisi muriang atuh ke sadeui atuh pamuda ge enah bae jadi imam bener teu ari bisa mah ulah ieu dong dina hiji dongeng bah boga dongeng ieu bejakeun ulah di hiji kampung aya kiai ngun eta lah imam eta khotbah eta
ngadoa eta nadar eta sagala eta. Suatu saat eta si kiaina teh muriang dibawa ke rumah sakit. Pas adzan maghrib Pak RT di hampura. Pak RT adzan Allahu akbar. Beres adzan jawab Pak RW. Teh kamana ieu kiai? Teu nyaho cenah pangdema ka rumah sakit cenah ieu. Geus kembal tangis beak salawatan segala hewe keur komat. RW komat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha sampai kaberes. Nungguan imam bae. Geus komat kana sampai keur datang bae. Jol palurah, hampura palurah deui. Jol palurah kadinya. Cek Pak RT tiageun ieu imam urang mah yo. Lurah urang. Aya palurah silahkan tafadhol. Cek lurah teu sanggup aing. Aing bisa ngagudupruk ieu urusanna. Telok aing sumur dumelah. Oh iya makeurna dongeng jelema kabeh teu barisa ilmu agama ngeun ake hiji-hiji lah. Aju kumaha cenah urang? Atuh kumaha cenah nya? Aya aki-aki. Karakena lawang aki-aki diserbu ku RT ku lurah jeung RW. Nah, ieu imam digotong ka pangimaman, ngajlot kaburi deui bae. Aki-aki dia ngalunjak ka aing. Aing jadi imam seumur dumelah aing. Tah aya aing mending eureun aing mah. Akhirnya aku cek lurah hadirin wal hadir rahimakumullah jamaah salat maghrib anu dimuliakeun Allah berhubung imam eueuh maghrib imah urang libur bae libur hari teh kabeh. Allahu akbar. Bisi aya kitu tah bisi doang kitu isin diberitakeun ge komasukan ti bewan mah udah pabakan Bandung berjamaah sampai bubar jauh imam. Pas bubar keluar para sadayana aya pamuda, alhamdulillah eta pamuda jaurut muludan ieu tah geus ngadenge muludan tobat manehna karek 3 poe. Cek eta pamuda teh agan bari carmuk deui horeng RT boga anak parawan geulis. Nah cek pamuda teh aing tobat ya RT ya boga anak parawan geulis bae kesempatan ya geus kadena ngelain deui ya. Cek pamuda RT palurah pan cenah balik ya imamna ka mana pugu cenah eueuh ka rumah sakit aju cenah tang encan atuh kuna teu salat pugu nu bisaeun laju dibubarkeun cenah ku kula cek lurah. Waduh izin kabeh jana palurah izin hayu menang berjamaah nih saya abdi bisa cenah dia kecil tuh udah nuh eta demi alis pamuda beung bodoh tapi bener ya wanian nih pemuda ya tato nagenya nih tato cak lah ya toke kayak tutang parah beta pemuda pokoknya nama Badung be kalabatan naon. Ya Allah ya Rabbana geus hayu digiringkeun eta kabehan jamaah ku eta pemuda tersebut. Hayu nangtung panghareupan geus panghareupan ya aya bariskeun rapatkan dan luruskan barisannya doang nu heuh pan jarang ngadenge pan TV langsung eta lurah geus supaya pa lurus ayo nyilek deui rapatkan dan luruskan cek lurah geus lurus hayu mulai awe pamuda error ya langsung der be usolli pabeulit bah usolli fardol usolli fardol usolli eta fardol deui fardol aya 20 kalimah. Cek lurah teh aki-aki coba toel bejaan maghrib gitu ditoel ku aki dia maghrib ampura cenah ki maghrib langsung aya geus kumaha apal ya maghrib usolli fardhol maghrib Allahu akbar. Cek aki-aki panjangnya ku parah panjang tinggi Allah ya Rabbana langsung dari manehanana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kabeh amin. Pas nek maca surat ngaheuleuh surat naneng kulhu isin ieu ka calon mitoha bisa tadi pulung minantu maca kulhu isin ina atoena kal kausar ka dituna cenah ina atoena sok inal rajiun nah ngaheuleuh eta RT batuk geurahan cek RT ku hendak aya 5 menit 10 menit masih can maca surat keneh bae isadak urusan ieu cek RT cek lurah balik dak yuk sohor ya sih ngomong bisa dong ngaheuleuh lah cek eta pamuda daripada balik mengko yang diterus kabeh kita apalan ieu teu nyahoana naon deur bae
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Pastina amanu poho. Amanu nyilu ka RT amanu maksudna mah kana RT yang dibejaan cek RT sabodo amanu nyilu kana RW teruskeun kumaha cek aki cek aing ge ulah loba laga teh cek RT pan aki mah ngomong aw geus edan akhirna mah diteruskeun lah jorteng sabodo nek endah nek henteu nu penting mah pokona mah anggeus be salat amanu sallu alaihi wa sallimu taslima cek RT sallu alaihi cek RW ya nabi kunaon eta bah kunaon sebabna ku sebab bodoh dina masalah ilmu agama mantakan hirup mah kudu doang santri hidup santri mah hebat akalna yo boga dongeng dia bima yo ada disebut si dongeng mah bima jelema ngadongeng bae yo tapi aya hikmahan ih santri dia kan mang santri ya dibelak pula jelema sugih mau mobil nuju mah motor ninja anu hiji ngaranna Yasin anu hiji ngaranna Imron nu katilu Furqon si santri teh pangheulaan tah si Yasin nek ngalamar kana anak kiai berhubung kan gati akalana ya pan saeutik akalna teu dong santri pan kitu maling daugan kiai ge beka panggih pan nek kan dia nyarjana ka langit santri eta kitu pan abul ya Allah si Yasin tanya ke bapak nek naon sehingga dia abdi ka dieu teh nek kalamar itulah putri bapak sangaran Yasin geus kieu abah mah moal ka ditu ulah nyalar alfiah jeung sajabina panjang geus berhubung aran anjeun Yasin coba bacakeun surat Yasin wal Qur'anil hakim inna atoina teu mancat geus minggir maju nu kadua Imron saran Imron ayo baca surat Ali Imron abi menyerah bah mending mal tulus jadi minantu teu apal nu katilu santri saran Furqon geus baca surat Furqon ke heula bah abdi biasa Furqon ngeun sok dipanggil nama masurna kulhu ayo geus kulhu baca kulhu dur kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kawin teh santri ngaranna eta pinter bener tuh mantakan orang kudu kitu tah jadi jelma bodoh mah aja bodoh dina masalah agama dina umum ge rib jelma bodoh ka kota ngabukakeun itulah Alfamart pantiis parukeun telu eta mah macet kursi ulah aneh asup kana jalan tangga jalan tenan eta kiai sekulator eta be nya jelma dusun mah eta sendal di jingjing sendal meni angkog-angkogan nek ngajlot tanya kana Ki Jali pernah kitu eta Ki Jalinya ya Allah ya Rabbana atuh jelema bodoh ka kota bah nek asupan kaca assalamualaikum nu moakeun lawang atuh puguh nek kana mall kacana ge jangan lawang nek kaca assalamualaikum atuh nu muka dusun da ti jelema bodoh mah dek aya budak hideung nek asup ka dinya pan di dinya aya oven nan arti oven buka exit keluar tak eta si eta tah budak hideung teh ageuna budak bule nek asup ka jero cek eta teh ageun cek jelema budusun teh jelema bodoh dia ulah asup tuh deul open apalna open teh paranti manggang saya tah mah paranti manggang teh pan hideung ke ulah dia eta kan budak Inggris what aing mah what aing mah karunya ka dia tuh open what akhirna asup tas si bulet ya blus kadinya pas dina exit kadi tunu keluar jelema hideung tuh cek aing gelin karasa ku babangus dia tadi ge kuaing dia adicanan dicarek asup pan open perti manggang buktina dia tuh tadi putih kuari hideung kunaon sebabna eta kubod mantakan hayu umum dasarna ge kudu bisa agama kudu leuwih bisa para sadayana wajib urang kudu bisa zaman kiwari mata agama kudu bisa umum ge kudu bisa kunaon sebabna bisi katipu bener tak bisi katipu mantakan hayu anak-anak urang supaya ngaji nya bisakeun ngaji ibu koma kuari geus degradasi akhlak kiwari geus kemerosotan akhlak kiwari geus acak-acakan akhlak pemuda zaman kiwari bener tak
ya Allah ya Rabbana pagawean mah HP bapan kieu mah nu hade lain ulah karena HP matakan HP eta hati-hati pemilik singkatan eta aya dipake bener mah tuh alat teh geurnya alat masuku alal wajahain teh ya alat mah ngabogan dua hukum eta bisa haram eta HP kumaha nu make lain HP nu haram lamun dipake kana bener eta HP jadi bener dipake kana maslahat HP jadi maslahat lamun dipake kana mafsadat HP jadi mafsadat bener teu haram aya di dahar mah eta HP bener teu ya Allah ya Rabb nu hade tah ngaji kurangnya ulah iya anu pinter tah sakolakeun teu ngaji anu beleng nu bodoh tah ngaji kana guru masyaallah bari jeung langap teh geun Assalamualaikum salam bari teu mau naon di kana kiai cek Ki Jali jateteh naon cenah ieu aduh cenah Ki Jali hampura ieu abi nek masantrenkeun si langap ieu aduh cek Ki Jali geus lendir rasa neng mah ieu atuh calangap pejing kieu be aduh cenah kieu pukul rogek anak abin di merada langap rosa cenah ieu atuh kamari be cenah ka pasar mama yang ngotol sugan abi yang buat motor kecek abi buat motor mah kabalikeun horeng mah modal cenah saya mah ulangap-langapna tah dibikin kanu Ki Jali ka dinya jelema langap ya Allah ya Rabb ngan kieu mah cenah kiai pukul rada langap pangjampekeun nya dijampe ku Ki Jali maca bismillah 313 ciduan buah Ki Jali eta mah jelema langap jiduhan kana Ki Jali ulah nu kitu tak cek ibu podar aing na kieu mah bener menang saminggu dok eta cau sagala dituaran buah karakeh parentil di alaan cek kiai dak aing beak ieu buah tadi care kanan kumaha care kanan bisi balik ditulis tah ku kiai na kardus ceng ulah ngalaan jambu kakak najan kakak teu nempo Allah mah nempo eta mah jelema langap ditulis di handapna kakak Allah mah najan nempo telok loba omong Allah awa gering kiai geuslah kembali bahwa muludan yaitu tujuanna pikeun menauladani karena akhlak Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan hikmah daripada acara maulid ieu urang kapayunakeun akhlak urang kudu tiasa jeung supaya tiasa meniru kana akhlak Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berhubung atuh waktu dam 2 geus sajam terus capek teruskan 5 menit deui mantakan hayu geus burung lamun kitu mah urang ibu-ibu yo robah akhlakna jalakonkanna bener nu tarina sok nyerekan ka salaki eureun nyerekanana ieu mah ka salaki lamun dipeja mending ngecerot ciduh ibu-ibu teh kadang-kadang bener teh ngan abah-abah ieu lamun boga pamajikan cerewet kudu nuhun ulah gede amek deui ieu mah nyaho pamajikan cerewet salakina abrang pasea der bae sekali pasea gelas 5 pecah lemari ajur jadi lawanan ieu bikang mah istri abah lamun pasea gampang mamarahan nyorotos sedang bebek kitu nya ngomongna atuh urang tinggal senyum bae kieu cek urang ya insyaallah geulis mantep teruskan geus kitu kage isineun ieu isineun lamun teu kurang bawa sapu dak sapu kaharepkeun tancapkeun tah ngobrol jeung sapu cek urang tinggalkeun ku urang ngaran di deukeutan mah di layanan mun ka pasea bener teu mentakan abi mah sok ieu magana lamun boga pamajikan anu cerewet eta kudu nuhun sebabna juri ge sieunun bener ya buka dongeng deui ya yang loba dongeng amat itu ka harti dongeng pamajikanna cerewet aya kotok kekerewekan kotok ngisi ngeun beak sapu 8 pake nyebat kotok kena henteu bagus akhirnya kumaha kotok teu beunang aya anak lewat diteke keplok dia gara-gara kotok anakna mewek diteke gara-gara kotok disebat teu beunang anakna jadi korban beuki nyarekanan ka salakina kerewek ti peuting musyawarah tah salakina ceng kumaha ieu teu nyaobah abi geus ripuh ieu geus sari neraka bae cenah ge kieu ripuh cenah ieu aju kumaha geus urang mending talian yu cenah ieu talian urang asupkeun kana sumur tadi burilnya hayo geus siap ah dek ti peuting di talian gogorowokan langsung dilakban blek diasupkeun kana sumur blus kadinya pas geus kitu tah nek subuh-subuh dungdeng bah ieu urang kudu ngejonya oh nya aju ngopi aing cenah kudu nyeun sorangan cing
udah koreng cerewet-cerewet di aya manfaatan ieu. Aya cang mending tangke di urang lah aya kitu mah cokot di cenah urang. Pas rek dicokot ka ditu bah, aya nu diukna sumur. Ngerwig. Naon ieu mah geus kaluhur kitu ka harti madak. Dideulekeun lah ni belen mah ceng. Koreng mah jurig. Eta jurig dinya geus 300 tahun cicing di jero sumur. Sadia jurig. Heeh, jurig dia mah. Pandai kaluhur, bedul cek jurig. Teu kuat aing di jero 300 tahun karasan adem ayam sabrak aya pamajikan dia di ditu doang kaleng rombeng aing teu kuat kiwar. Bedul. Jurig be jurig sampai teu karasanan ku pamajikan nu cerewet mah. Mantakan geus teu kudu boga ayat kursi teu kudu naon boga pamajikan cerewet mah jurig ge moal asup ka imah. Mantakan geus urusan bae pamajikan cerewet mah nya. Kumade bah mantakan ayo ahlak endahkeun ulah gegetak ka salaki ulah popolotot ka salakinya ulah nungtut ibu-ibu lamun salaki mampu sakitu ulah sakrosa-rosa kudu loba syukur kana pamenang salaki ieu mah keur salaki boga duit beuseri ditawaran teu hayang ge salaki ka nek moal ke bae mah Sabtu aya dibere duit mah aya teu boga duit mah kumaha dituel we ku salaki neng Jumat awas hareudang neng Jumat sunah 70 modok aya keur teu boga duit aya dae kapaksa tata awang geus teu pati eucereug giwarib matakan abi mah aneh bae eta aya ibu-ibu pengajian pangkopakan pangramean pangseringan ari ahlak semakin acak-acakan bener ieu nya heuh kunaon bae eta kasalaki loba ngalawan aya ngaji pangisukan doang nu heueuh jam 6 geus leumpah ngejo encan anak ngisang candi isangan ngising candi isangan isuk-isuk basana ka abi menek pengajiannya can bisa ditungguan can ku teh ustad jauh nu nyokal sampai ke unu salawatan anak mah keur ngising disotkeun bae engke cenanya itu kayak anak cenah isangan cenah kejo cenah haneutkeun seusehanan cenah wae eta seusehan geus diseusehan wae na pangbeberkeun laju pangtilepankeun panggosokalkeun podar aing teh salakina aya nu kitu aya istri mah ulah jauh-jauh hayang ka sorga mah geus amalkeun mana salaki naon salaki saluhureun lakna layananeun kina kintilaneun naon saluhureun urang ka salaki wajib hormat ta wajib ngalunjak anu saluhureun wajib tingali istri Rasulullah lamun pendak jeung Rasul tuh lamun ieu ngagesot tara wani ningali peunteuk Kangjeng eta istri Kangjeng Rasul beda jeung pamajikan urang kiai bang apa mana duit cek aing bagong polda dak ya urusana naon polda polisi dapur 1000 urang mah awa bah eta ku pamajikan masa keur pada urang banyak lo omongnya kiai ku pamajikan mah eleh eta najan kumis gede segede galengan beak ku pamajikan disuri dang eta eleh beneran betisen Mike Tyson nya 12 ronde kuat ku pamajikan mah awak 5 menit bener tak matakan nu ade bonya sing endah akhlak lamun hayang kasor ibu-ibu mah lamun hayang kasor ge babarieun maot salaki ridho lain kawin deui ibu maot salaki ridho ka ibu eta asup surga atuh sakawin jor teuing geus pahieuh nya kudu asup ka kuburan burung ka ditu malam Jumat atuh geus mah paeh bae ulang hirup deui ibu-ibu babarieun maot ibu-ibu mah salaki ridho karena ibu-ibu ngeus jaminan asup sorga matakan kayak balik tadi minta ridho kak gerepahan abi asal abi ridho ku kakak gerepahan kiwari jar teuing asal ridho babarieun ibu-ibu mah matakan tingali istri Rasul Masya Allah luar biasa lamun pendak jeung Rasul eta nyebut nageh karena Kangjeng Rasul telok nyebut Muhammad urang pan kasale karang jendol di mana jebrag kasalaki salaki pan marah dah dihangser budak-budak mah kitu laju abah nage ambekan deui pamajikan nyayur kulo bating uyah memarahan pan kudu nama kieu tah doang Kangjeng Rasul ketika didamkeun kopi kan salah gula kumaha nan marah Rasul henteu urang ge lamun sahabat mun istri urang misalkeun masak asin teuing tinggal kieu bae neng ka dieu aya naon ka lain ari ieu nyayur make uyah ti mana meulina ieu tina si mumun teh si mimin tinu si mumun hapunten anya kayak jagi sukma tinu si mimin bae nya ulah tinu si mumun kunaon ka tinu si mumun mah asin teuing
Sti Mimin mah henteu ada asin tuh henteu rasa teuing nya nya. Oh cenah Kak. Kitu pan kahartieun ku pamajikan. Oh berarti asin teuing sayur. Ieu mah pan gede ambek. Masak henteuna henteu tinggal ngadahara. Ku pedah asin kali dia. Naon Kak kadi yeuh. Aya naon Kak? Dia teu rumah sasalah kadi. Lain ieu dia nyayur make uyah teu make leho. Tuh, gede ambek teu. Gede ambek. Pamajikan tinggal ngeta doang ngalunjak amat kula mah geus ripuh nya nyeuseun ngurusan anak sagala nyayur asin ge tengah haja geus dicarekana. Balikeun aing mah kana indung aing. Tuh lucu kitu bae pan bikang mah. Bener teu? Ulah kitu. Pamajikan beuki muak ulah mamarahan. Ulah. Kunaon sababna? Sebab aya ti dituna ngaran bikang beuki muak. Ngan eta puak para sadayana ibu-ibu nu gendut nu kuru beda. Lamun anu gendut pasti lamun boga imah gedong keramikna barelah. Kunaon sebabna? Sebab puakna ngaborok-bok. Ngaji kumaha nya? Aya judulna kieu. Judulna niru akhlak Rasul. Bener tuh? Aya nu kuru, kadenge mah telok kadenge. Ngeun hangit tak kalabatan jurig. Eta nu kuru. Ya Allah ya Robbana, ulah dicarekanan cek urang masyaallah neng. Ieu angin sorga ku sengit-sengit teuing geus kitu bae. Cek pamajikan aduh mohon cenah ibu gotos ganti angin cap jengkol. Pengen hangit cek salakina. Enggeus ulah dimarahan. Ieu mah kali dia naon? Ieu puak dia bau jurig amat. Cek salakina jata kamu cenah kurang bedul. Awalnya jurig pasti kadituna bedul matakan bener cek Rasulullah cek Rasul ya kulu kaulan karima ucapkan ucapan anu mulia kulu kaulan layinan ucapan yang lembut ucapkan omo salaki ma ari jalu qaumun ala nisa salaki eta pemimpin daripada wanita seorang istri inget bah eta pamajikan moal daek muak di hareupeun urang lamun urangna salaki telok muak di hareupeun pamajikan titik akur ngan ibu ulah nurutan iya masalah salaki muak diturutan atau doraka bae tetep bae. Aduh aing. Hah? Oh, makmum yang nurutan bae nya. Imam Edan burungnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tos sakitu bae silaturahmi dina tos ayeuna, mudah-mudahan hikmah tur barokah. Inti daripada acara Maulud, marilah kita tiru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nyata sakitu kapihatur kurang lebih nasim abdi nyugun hapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.